tepangdang serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda. Ye dongeng karangan Koswara. Sakumaha nu kauninya para wargi. Barang si burak boga kayakinan yen dihareupan ku manehna, Nen Sukmawati bari dibantuan ku Siluman Cakrasena lain pagawean enteng-enteng. Atuh geus kitu mah ngarasa manehna moal kuat, Ki Burak ngagajleng kaluar. Tapi Nen Sukmawati dibarengan ku Mbah Cakrasena teu ngantep kitu bae ka Ki Burak. Harita keneh gancang ngagorowok bari ngagerakeun dua leungeunna. "Burak, eureun sia." Wer tina dua dampaleungeun Nen Sukmawati kaluar hiji geteran tanaga pohara rosana. Siung des kena Ki Burak. Saharita Ki Burak ngagubrag bari ngarasa leuleus lungse taya tangan pangawasa. "Waduh, tobat, cek si Burak para mitra. Antuk nama manehna hahargungan, ngarasa ilang daya taya tangan pangawasa ngalumruk lir kapu kaibunan lir kapas kahujanan. Aduh, halang ya leles, aduh kami teu bisa langtung, kami eueuh tanaga halayeu ampun. Ki Burak sababaraha kali ngayakeun hoja hayang nangtung, tapi gebru deui manehna namru bari terus-terusan hahargungan. Keur kitu wer haseup bodas kaluar tina embun-embunan Sukmawati. Ngeng kadenge aya soratan katinggalan. Nen gancang rebut kerisna beungpeung Ki Burak ngalumruk daya tanaga eueuh kakuatan. Gancang Nen gancang. Tetela Siluman Cakrasena geus kaluar deui tina kurunganana Sukmawati. Nu saterusna marentahkeun ka Nen Sukmawati pikeun ngarebut keris nu masih keneh aya dina pihakna Ki Burak. Sukmawati teu baha kana parentah Mbah Cakrasena gancang newalan. Unyuk sumanga. Gancang Nen Sukmawati nyampeurkeun ka deukeuteun Ki Burak. Sret, kerisna direbut sakilat geus aya dina cekelan Nen Sukmawati. Bari nangtung nulak cangkeng sedengkeun keris iblis masih dicecekel ku leungeun katuhu. Nen Sukmawati pok ngomong teurgeusna keur ditujukeun ka Ki Burak nu keur hahargungan. "Burak, keur saheulaanan kami moal ngabinasa ka sia. Kasalahan sia masih kena dihampura ku kami deuleu. Burak, pangna kitu ngingetkeun yen sia urut bade ka kami. Nu belasan taun babarengan ngabdi ngawula. Najan anika geus jadi bangsa lembut, tetep kami inget keneh kana kahadean jeung kana jasa sia. Malah ku ayeuna sia marakayangan ngajadikeun hiji kauntungan. Lantaran dina hiji waktu urang bisa babarengan dina ngoni ngacaukeun alam manusia. Ngan kudu inget milampah kitu teh, kudu caraku lemes. Ulah caraku kakasaran najan kami ngahampura. Mun dina hiji waktu anika ngayakeun deui riributan jeung kami, mangka kami moal sambat kaniaya. Tangtu bakal ngayakeun tindakan kakerasan. Jadi wayahna Burak, najan sia hayang mibana keris leuwih hade aman jeung leuwih alus aya di kami deuleu." Ki Burak nu keur ngalungsar taya tangan pangawasa. Panon munelik-munelikan Nen Sukmawati nu geus hasil ngarebut keris iblis. Nu waktu tadi aya di diri manehanana. Eta keris ku manehna ti heula ditewak basa keur ngudag nyiwiwi jeung nani. Ayeuna bet bisa direbut kudu bogana puguh ngarasa kaduhung sagede gunung. Pacampur jeung rasa amek nu taya hinggana manehna gegerem bari amek-amekan ka Sukmawati. Kurang ajar sia anika Sukmawati. Sia licik deuleu, yen wani minta tulung. Mereneh sia mah aya di keunggulan. Dibantuan ku si Cakrasena deuleu. Mbah Cakrasena nu memang tacan jauh ti Nen Sukmawati. Masih keneh di jero kamar padumukan Nen Sukmawati. Ngarasa keheul atuh sigana ku kalakuan si Burak nu bedegong. Nu matak haok manehna mere parentah ka Nen Sukmawati. "Nen, gancang usir ti dieu si Burak. Kula mah sareuk-seuk ngadege omonganna ge. Gancang sina ingkah ti dieu, sina asup ka jero leuweung ne." "Unyuk sumanga mah," burileng Sukmawati molotot ka Ki Burak bari pok. "Burak, wayahna sia ayeuna keneh baris diusir ti dieu." Nen Sukmawati harita keneh ngagayuh angin pohara gedena.
atuh manehna ngaluarkeun ilmu bayu saketi akibat tina gerakan dua leungeun Nen Sukmawati nu digerakkeun kaluar angin ngaguru handaruan nembrag kana waruga Ki Burak kalayang Ki Burak kaluar tidinya dibarengan ku sora-sora kokoceakan beuki lila beuki jauh pug nepi ka teu gadenge deui sakedapan kaya di jero kamar Nen Sukmawati dina mangsa papeburang harita jadi jempling simpe kaya nu kadenge naon-naon rehe comrek berak Nen Sukmawati diuk bangun ulungse sedeng mah Cakrasena nangtung ngalejeng bari leuleumpangan di eta rohangan sanggeus rada lila leuleumpangan eureut terus mancokeun paneuteuk nu poara sekeutna ka Nen Sukmawati Den nu batak kuluyatna jeung Nen ulah nepi ka mungpang tina kahayang kula mun teu dibantu kumaha sigana Nen bakal kawiwirangan ku pantar si Burak nu geus jadi siluman Nen Sukmawati cedok nyemah bangun hormatna keur baripok nganuhunkeun nun emah di sim abdi teu kinten nganuhunkeunana kana pitulung ti salira emah seungsa upami teu aya bantosan ti emah boah kumaha nasib abdi cilaka sigana abdi teh emah lantaran keris geugahan abdi waktos tadi dikekeueuh ku si Burak geus teu perlu loba omong deui Nen nganu nyata pertela Nen kudu namahan ilmu panemu ti emah kudu tamah kasakten ngarah teu ele jajaten ku sing saha bae oge nya di antaranan Nen kudu sing mineng mikeun tumbal ka diri emah malahan dengekeun ku Nen daina kahareup Nen mikeun tumbal teh bisi ngarasa hese mah teu perlu awewe atawa mojang hirup teu nanaon nu geus bae oge kitu mah bener ku picarana nah sami sareng kapungkur tanapi kumaha mah dina ngoning di sim abdi nyebakeun tanapi nyangakeun tumal wanoja nu geus perlaya tanapi tos ditelasan teh mah keur Nen Sukmawati mah atoh nu aya lantaran ku cara tibang mikeun nu geus jadi ala nyawana kana tangtu bakal leuwih gampang jeung batan mikeun hirup-hirup nu matak manehna talete tatanya hayang leuwih yakin kana tata carana kana aturan maena nu sanyatana nurutkeun ka hayang Kangjeng Ratu Siluman Prabu Cakrasena ari Kangjeng Ratu Cakrasena bangsa siluman jahat nu geus nyasarkeun hatena Nen Sukmawati harita seuringa gak-gak bari lalenggakan carana daya lian mojang nuku kaula dipenta kunen kudu dipayahan ku keris iblis getihna uyup kunen ngaranen tetep awet ngora jeung sakti mandraguna sedeng jasadna tuna dina gua sirnaraga sigana ku cara kitu Nen bakal leuwih gampang dina ngalaksanakeunana kumaha sanggup atawa henteu dina ngalaksanakeunana Nen sangem kaula nun sim abdi moal bade baha mah nu penting asal emah salamina maparin kagagahan sareng kasaktian ka di sim abdi utamina pisan mah asa di sim abdi tetep ngoraje geulis mah beres ayeuna apanan keris iblis geus dipimbana ku Nen sigana Nen bakal leuwih gampang dina ngalaksanakeun kahayang emah ingetkeun engke peuting Nen kudu nyebakeun si Ina paehan heula ku Nen kumaha carana mah ngan tetep kudu ngagunakeun keris iblis getihna huyup ku Nen jasadna anterkeun ka padunukan kula kumaha moal gagal kira-kirana Nen moal kaula nun mah moal ayeuna oge si Inah nu jadi canaku nyimas centring keling da aya di pamatuhan nyimas centring keling mah wah syukur bagja komanyangan syukur bagja kamanyangan aduh ngan omat mun gagal wayahna Nen bakal leuwih kasakti bakal salin jinis jadi nini inin anu ewot jadi pewot deui moal calalangker kitu pasti kalalenor ku kituna sakali diulah rek gagal disebut teuing Nen teu mikeun tumal ka diri kula
Numatakmun ayeuna gagal wayahna kula moal bisa ngabantu deui kasakur permaksudan Neng. Ayeuna kula seja mulang Neng. Onyok sumanga kaula nun milujeng angkat mah. Sanggeus pamitan kitu mah sakali deui pelesat. Maca Krasena harita keneh ninggalkeun Nen Sukmawati mulang ka alam siluman negeri Buana Lila. Urang teuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Kayan Sukmawati nu keur nyorangan di jero kamar khusus. Ayeuna urang malikan lalampahan Nyimas Centring Keling nu kakalayangan sejak mulang ka Guha Warudoyong Pasir Caringin. Lumampahna bari jeung mawa ka keuheul jeung ka ama. Pedah manehna teu bisa ngelehkeun si burak nu tepung di setengahing perjalanan. Ayeuna keba terus lumampah maksudna seja nyokot nyiina pikeun disangakeun ka Nen Sukmawati. Nyiina geus dibikeun ka Nen Sukmawati mangka manehna bakal meunang gantina. Bakal boga waruga jelema engke jelema rek dipaehan di asupan ku dirina. Pangna kitu sabab saurang di antara tilu urang pasien masih keneh tatama aya di gedongan Nen Sukmawati bakal dibikeun ka manehanana. Dina harti Nen Sukmawati baris ngedinan pikeun maehanana. Nusa terusna dina raga badagna bakal diancikan ku dirina. Lamun hal eta geus laksana yakin dirina nun hayang ngajaran jadi manusia bisa tinekanan bakal leuwih laluasa dina ngoni ngalaksanakeun sing sakur kahayang jeung cita-citana. Bagiakeun kami ya Ina. Lantaran kami bakal mapagkeun maneh ulah samatkan ya Ina. Sakedeung deui maneh bakal jadi wadal bakal jadi tumal. Maneh bakal dibikeun ka ku Nen Sukmawati. Nu saterusna ku Nen Sukmawati disebakeun ka Kakang Cakrasena. Siung wara belesat lumampahna Nyimas Centring Keling beuki gancang bae. Dibarengan ku ngaguruhna angin anu pohara tarikna. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulya, dina waktungan sakicep siluman geus datang ka padumukanana di Guha Warudoyong Pasir Caringin. Jeleg turun ka handap blus asup ka jero guha rurusohana keur bakating ku geus hayang mawa nyiina. Ngan basa geus aya di jero guha lain deui ngagepegna Nyimas Centring Keling. Lantaran nyiina geus eueuh di aduh kurang ajar sia. Ka mana si Ina geuning eueuh ha? Aduh kamana mantog na eta mangkeluk kurang ajar be. Boro aing geus janji ka Nen Sukmawati pikeun mawa nyiina. Aing dapat eueuh. Aduh aing mah. Nyimas Centring Keling amek-amekan sagala ditajong sagala didumrag. Bakating ku amek kapenggung sagala dibebeutkeun. Saterusna manehna kukurilingan ngider sapangeus eta guha nu memang kaitu lega jeung gede oge. Ukituna bari jeung terus-terusan gegeroan. Ina? Ya kami datang Ina. Nyumput di mana atunya ngajedog di mana-mana teh Ina? Ya kami ya. Ina ya kami. Di mana maneh nyumput teh Ina di mana? Sora para wargi sadaya. Nyimas Centring Keling pating saleor ngageroan anyi Ina harita teh para wargi. Tapi eueuh anu nemalan beuki tamah-tamah nafsu pikeun manehanana. Dasar manusia lebokeun tetelo si Ina bet eueuh. Aduh Ina ya kami ya Ina. Kabosen Nyimas Centring Keling gegeroan. Anger di Ina eueuh nyampeurkeun ka manehanana. Tetela eueuh di jero mah ye cing. Aing rek nyangan di luar sahanu nyaho si Ina nyumput di luar. Nyumput dina rungkun kiri nyuh atawa saliara. Nyimas Centring Keling ngagajeleng kaluar. Sakedeung manehna geus celegedeg di luarin guha culang cileung. Anon anu huru ngempur nitenan sakuriling eta patempatan. Tetep ku manehna teu katempo aya nyiina. Cileung ngagajeleng kaluhur tangkal pinus tlek nincak dahan pinus pangluhurna. Geus kitu gero manehna gegeroan pohara tarikna. Matak dikasieun nu ngadeng. Ina? Nyumput di mana atuh maneh teh Ina?
nyumput gimana Inah ya kami ya gerak dia ya ulah nyumput santaran aja nyumput ge maneh moal burung kapangi deuleu sok buru-buru ka dia Inah sia ulah ngadaguan kami ambek deuleu ngajan nepi karanteng urat beheung sagede-gede halu ge balas ke gerawan ieu paribasana para mitra urat beheung sagede-gede halu cenah sora nu geus peura tetep Nyi Inah di gegerwan rueuh nyampeurkeun geus kitu mateng Dimas Centring keling boga anggapan ya Nyi Inah aya nulungan manehna ge ngarasa teu mungkin lamun Nyi Inah kabur sosorangan pangna kitu ngingetkeun basa ditinggalkeun ka aya Nyi Inah apa dina kaayaan leuleus lumse kaya tangan pangawasa geus teu loba omong deui kalayang Dimas Centring keling kumalayang di Jomantara maksud sejaneangan Nyi Inah manehna panasaran muarek eureun neangan satungtung Nyi Inah tacan kapanggih seor kumalayang Dimas Centring keling hiber ka kaler hiber ka kidul ka kulon jeung ka wetan malah dina sela-sela mega malang ditinggalian di antara dua gunung dina sela-sela gunung pon kitu keneh ditinggalian para wargi anu mulia tapi danya kitu memang para wargi sadaya sok sanajan luar biasa nganeangan oge tapi can kapanggih keneh seor kumalayang Dimas Centring keling nu kalungitan ku Nyi Inah wani ngaguruh di barengan angin pohra gedena lumampah nu katempot di banggulungan haseup kanal warna hideung ngabelesat harita teh para mitra sadaya kakulon para mitra kaum dangu urang teuneun dihandeuleum sieum urang tuna dihanyuang siang para ginyokot ningalkeun perkawis kumaha lalampahanana Dimas Centring keling nu tuluy ka kalayangan di Mega Malang alatan kelengitan ku Nyi Inah maneh terus kumalayang kebat kakulonkeun bari hatena geus panasaran hayang geura manggihan Nyi Inah nu keur diteteanganana nah Dimas Centring keling baris bisa manggihan Nyi Inah nah saha-saha sanyana nu geus nulungan Nyi Inah jeung aya di mana Nyi Inah sanyana mangga kapayun baris kacarioskeun deui urang samper heula ayeuna kaayaan Jang Darta si Odet jeung Jang Udi dina rumampah ninggalkeun lemur pada suka ngajugjug ka lemur Pasir Samoja di jalan es tuning lancar tur basa panon poe geus mengok ngulon poe nyedek kaburit Jang Darta saparakan geus anyog kaburuan gedong Nen Sukmawati di Pasir Samoja eta gedong nu mencil dirinya kaayaanana estu si Janu Geuman najan agreng jeung raresik gedong pula sejo nyang hareup ngetan kaayaan ngajegir si Janu nangtang didatangan cenah kusing sahabae nu ngarasa panasaran kana kaayaan dukun iblis Nden Sukmawati Jang Darta ngajak eureun kaduduaan sanggeus tepi ka deukeut pager awi pulasa bola bodas nuli bangunan gedong tiluanana darongko bari panon kabege manco ka palebah wangunan eta gedong Kang Odet iyo Yang tema Jang Odet lalaunan sarua jeung Jang Darta bieu ngomong lalaunan Jang Udi siap Udi nemalan bari jeung nyarenge sagala atuh digeunggeureukeun dia ku si Odet udah beri heuleuy atuh jeung ulah tarik teuing nya moal ribut kah kumaha salajengna Jang Darta ieu gedong aheng teh tempat dukun iblis teh lain bener di urang ayeuna geus aya di hareupeun eta gedong ngan aneh poharati isinana meni simpe gedong teh kawas eueuh sia ayeuna Kang Odet Jang Udi meningdaguane di dieu nyumput di paliwetan dina palebah satukangeun rungkun jarong nya Jang Darta ngomong dariana keur nuduaan nemalan bareng bari saterusna si Odet ge ngilu ngomong ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso Kang Odet mah jeung Jang Udi mending daguan abdi nyumput paliwetan palebah satu kangen ruku jarong Jang Darta ngomong daria nu duaan nemalan bareng bari saterusna si Odet ngomong mengalah ngan eta we ari ujang nah bade ka mana tuh abdi rek asup ka eta imah susuganan abdi bisa parang papangi jeung Sukmawati antak naon mun sareng mah tuh jangan kalembetna lah melang atuh akang mah
naon babaku nama Udi ngebrekeun hate pinuh kamelang keun heulaan abdi belakang hayang nyaho kumaha kaayana manehna ayeuna mun aya naon-naon kana tangtu abdi kaluar deui sorangan sotena meh jongjon jeung ngarah eta dukun teu curigaeun kana permaksudan urang nusanyana jangan kitu nya mangga tuh lah mun sing hati-hati jangan sing cilaka tangtos we hati-hati mah Kang Odet abdi pang-pang nama rek ngaheulakeun nanyakeun Nyi Titi samemeh nanyakeun lian ngan rek ku cara leuleuy we susuganan aya hasilna aya tapakna aya paribasah herang caina beunang laukna Jangdarta ngomong darianaker ari tos jangan keputusan mah mangga we dua Kang mah samunggu awe mun upami aya naon-naon gunakeun ieu teu kaur koneng susuganan aya tulungna jang Kang Odet lamun teu kapaksa-paksa teuing mah abdi moal ngagunakeun ieu teu Kang lantaran abdi mah sadar mun sagawayah digunakeun bisi matak cilaka kajaba lamun Den Sukmawati ngagunakeun pakarang abdi baris ngagunakeun ieu teu kadenya di dieu sing hati-hati ulah bari hareureui jeung sing awas ieu bisi aya nu nempoeun ka Kang Odet jeung Kang Udinya mangga jang lah beres tah Kang mah boror baris bener-bener we nalingakeun ka aya dieu kana Kang ge baris hati-hati dina segala perkara ieu sok ujang mah kitu lah sok ka dieu kalebet eta ka gedong akang ayeuna bade mios bade nyumput caket tanggal jarong ye urang siliduakeun jeung nya mohon urang siliduakeun mereka muga-muga sadaya tarekah jeung permaksudan urang sing ngadatangkeun hasil nu nyugemakeun leos Jangdarta ngaleos ka hareup ngajugjug ka deukeuteun gedong si Odet jeung Udi ge patinggal leos ka beulah wetan terus si Odet mah jeung Udi nyarempod satu kangen rungkun jarong bari panon mah ngawaskeun ka palebah wangunan gedong maranehna teu ngiceup-ngiceup hayang nyaho beungeut na dukun Sukmawati di sejen pihak Jangdarta geus anyog ka palebah teras gedong Pula Sejo nangtung sakedeung ngalieu ka tukang tetela si Odet jeung Udi teu katempo tetela geus nyarumput bunyi naker ku Jangdarta teu katempoeun nu duaan teh sabalikna ari nu duaan mah awaseun naker ka Jangdarta puguh ti beurang jeung teu sabada jauh sabada ngahulang sakedeung Jangdarta terus ka ketrok kana panto bari pupuntenan hari tete terus ka ketrok deui leuwih tarik batan tadi pupuntenan beuki tarik ngeng aya nu nemalan ti jero gedong sora halimpu wuwuh matak dedengin mangga ke antosan kotoplak kadengin nu leumpang beuki lila beuki jelas kadengina beuki deukeut ka palabah panto nu masih keneh nutup kletrek brai panto muka panto ngareket bre ku Jangdarta katempo palebah lawang panto aya tangtungan saurang istri geulis meni ngempur hurung bari sorot panon si januseukeun haturan Den Jangdarta ieu teh sumuhun Den aduh nuhun ditepangkeun gelenyu Den Sukmawati harita memang geus nangtung hareupeun Jangdarta ngagelenyu imut teu kaur ningali nu kasep Den Sukmawati sok tuluy urui Jangdarta nu salia ieu ngarasa amak jeung keheul ku ayana Nyi Titi eueuh jeung ku ayana bapana tilar dunya ku keris iblis katamah kumaotna Mang Suhadma jeung Bitarmi nu sarua ku keris iblis ayeuna barang ditepungkeun nu kadua kalina jeung Den Sukmawati sakedapan mah teu bisa ngomong naon-naon nu nyata manehna melong teu ngiceup-ngiceup dina tetempoan Jangdarta Den Sukmawati asa tambah geulis tambah cahayaan jeung tambah matak nari kana ati matak sumaramah kana baya bet aya geteran rasa anu nyaliara dina sakujur awak Jangdarta komo nempo imutna estu matak kareueut amis naker matak giung ngalain bobodoan ngajanteng lir arca bari panon mencrong antem ka Den Sukmawati nu keur ngagelenyu imut kareueut naker Den Sukmawati sadar kana kaayaan yen kaayaan Jangdarta siga nu katariku kaayaan manehna najan kitu keur manehna ge sadar yen ayana Jangdarta ayeuna mangrupakeun hiji ancaman nu ngabahayakeun manehna ge nyaho yen dina datangna Jangdarta ayeuna dibarengan ku pangawasana Aki Tabri urut salaki manehna mangsa puluhan taun kaliwat najan kitu dirina teu nemongkeun rasa curiga naon-naon ka Jangdarta nu tetela mangebrehkeun sikep jeung budi nu matak deung deuleueun nu matak kabengbat keur Jangdarta
sanajan Jangdarta geus digembleng ku ilmu panemu Akitabri, tapi salaku manusia biasa bari ngora kene hiji hal nu wajar lamun manehna rada kekereceman nyaksian budina Nen Sukmawati mangsa ayeuna. Wajar cenah para mitra. Wajar para wargi sadaya. Normal cenah geus normal. Ningali nu geulis tuluy kekereceman, soreng kekereceman teh serab. Kain serab nyeri mata cenah Bang Jaya. Nyeri mata cenah. Wajarkeun teh nyeri mata cenah para wargi. Ngaso heula ngaso. Sukmawati nyarita deui bari harita ngabentur ku Aji Pangabaran, ngabentur ku imut nganung pangirut, ngabentur ku kelet nganung pamelet, atuh pohara ampuhna Jangdarta nu nangtung hareupeunana. Harita barang ngadenge carita Nen Sukmawati anu nyarita kieu, sakali deui teteh ngaturkeun nuhun ku ditepangkeun sareng Jangdarta sok kalebet ku Jang. Mangga tema Jangdarta bari siganu teu puguh cabak, teu puguh laku tesanyana, nyebut mangga tapi tacan ingkah di tempat nangtungna terus ngajengjeng. Bari harita teh teu wareg panoni tenan tasaku juru badan Nen Sukmawati nu memang matak pikaurieun. Sareng saha kade teh Ujang? Abdi we teh. Manawi teh tiluan, henteu abdi ngelira teh teh ngarencangan. Sok atuh kalebet kunaon atuh ngajanteng wae. Kumaha mi aya nu ningalieun, sok atuh engah ka ditu kalebet. Nen Sukmawati nyekeleukeun Jangdarta tuluy ditungtun diajak ka jero. Mangga. Jangdarta nurut ayeuna mamanehna lir upama muning diteno. Nurut kana kahayang Nen Sukmawati. Harita teu baha najan diajak ka jero imah. Sanggeus aya di patengahan eta gedong Jangdarta sinadiu gek dina kursi anu ngadeleuweuh hipu. Kursi warna hejo sarua jeung warna hejo pulas gedong. Jangdarta najan nyati heula kungsi kadinya. Basa jajab nyititi ayeuna datang deui bari tadina apan seja ngayakeun balitungan. Ayeuna ngadadak jadi betah jeung tumanina. Asa tingtrim jeung tenang kana hate aya di dieu. Di tempat nu tiis tingtrim kana hate saeutik demi saeutik rasa kaamek nafsuna. Bet ngalalumitan eleh ku sorot panon Nen Sukmawati. Nu sakitu sekeutna jeung eleh ku geleungna imut nu kareueut, leeh ku iliwayina lambai anu sakitu beureumna. Antosan sakedapnya? Mangga. Nen Sukmawati jeung nantung langeor keupat karohangan tengah. Sakabeh rengkak paripolah teu leupas tina paneutup Jangdarta. Giplekna imit lengkehna cangkeng. Anu harita teh para mitra kateutup di tukangeunana. Jangdarta meuni eureun neureyan cidu harita teh uruy barang manehna mencrong awak Nen Sukmawati ti tukangeunana. Tetela najan ka tempo tukangna teu eleh Nen Sukmawati teh. Teu eleh narik kana ati jeung nempo ti hareupna. Jangdarta betul menghap narik napas. Hari Nen Sukmawati harita ngajugjug ka wangunan belah tukang. Basa geus aya di hareupeun kamar Nyinunu, reg manehna eureun tuluy keketrok kana panto kamar sababaraha kali ngetrokna. Waktosna seueur